Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunah kalayan ngabantu jajara carios si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya nu teu manco kan dongeng emang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin oge dilalancarekeun sagarupinanya. Tong hilap pirorojong ditarohelan tombol subscribe. Tumang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Toeng Raja Copet wilujeng ngadangukeun brungah. Heuk, eta jalma nu ngaran si Toeng ku aing bakal dileungitkeun. Ngan bae hina kasebutna, lamun aing kudu turun langsung modalan si Toeng. Keun aing bakal marentakeun murid aing ku murid aing jika nama mampuheun bikin ngajaran sapira si Toeng. Nya nuhun we lah Kang, kumaha we carana mah abi mamercatenkeun ka Akang, nu penting mah eta jalma nu ngaran si Toeng teh kudu leungit di alam dunya teh alias kojor. Pokona mah bandungan ku sia nyawa eta si Toeng teh kojor. Kitu cenah cek si Dede Siluman teh mana nyanggupan bikin ngojoran si Toengan bae moal wakaku manehanana rek marentahkeun nu jadi muridna. Ari eta muridna si Dadu Siluman teh tajarian ti si Kojin. Si Kojin najan masih keneh budak keneh tapi mibanda kemampuan anu luar biasa. Ari kitu nama sabab geus digemleng ku Dadu Siluman. Malahan mah geus ngawasa jurus kokode siluman, salah sahiji ilmu anu dipibanda ku si Dadu Siluman. Itu kancangna carita mitra kaum dangu eta si Kojin teh di keroan we kudu jadi guruna. Malahan mah kiwari teh keur ngobrol dengekeun ku si Kojin euy dia ulah ngarakeun aing deuleu si aing dit kabayar si Kane teh angan jalma nu ngaran si Toeng. Eta si Toeng teh kudu dikocoran cenah. Nya siap pokona malah Kang, terang beres eta jalma nu ngaran si Toeng ku aing bakal dikojoran. Tah kitu euy. Sia ulah nepikeun kangerakeun ulah gagal deuleu. Hitung-hitung nguji kana kemampuan ilmu nu geus diturunkeun ku aing deuleu ka sia. Nya Kang lah, kapan kiwari hae euing teh geus ngawasa ilmu kokod siluman di Akang anu sakitu hebatna. Hayangnya ho diadukeun jeung si Toeng. Jadi si Toeng teh boga kemampuan anu hebat gitu euy. Hei Mamang, kumaha kahebatanna eta si Toeng teh? Alah jang boga hebat pisan eta si Toeng teh. Jang hareupan dunungan emang terus terang dunungan emang nepikeun ka tetereh jajaten malah dijebloskeun ka penjara. Ah, jadi kitu na. Nah, bet bisa dijebloskeun ka penjara kumaha tah caritana? Aing hayangnya ho Mang. Jadi kieu jang eta si Toeng teh memang jalamana pinter, licik pokona mah. Nya dunungan emang oge kajebak kata ku si Toeng teh. Da boga baturna anu mawa kamera sagala. Atuh kajahatan teh aya bukti ukituna bisa dijebloskeun ka penjara tah. Ah, itu horeng teh. Lamun kitu mah etan jalma nu ngaran si Toeng teh yan dijago karena ilmu silat tapi manehna make taktik. Tapi keun tenang kok aing bakal dising hareupan bakal nyaho kojor we. Aing ge boga taktik hayang nyaho nepi ka mana cenah kapinteran jeung kalicikana teh nu kitu mah kudu dilicikan deui lain kitu Kang. Bener euy. Dia ulah nepikeun ka eleh euy. Pirakus ya murid aing nepikeun ka eleh ku si Toeng.
jalma pandar si Toeng. Hahaha, cigra ini. Cigra lumampah. Kocoran eta jaman ngaran si Toeng. Ah Kang, pokok namanya ho beres tah. Si Toeng bakal ngarasakeun akibatna. Kangaranan aduh hareupan jeung aing. Si Kojin geus percaya diri bakal mampu ngajalankeun parentah nu jadi guruna. Ganjangna carita si Kojin teh geus lunta ninggalkeun Ranggas. Rek ngajuk-juk ka pasar Cikande. Malahan mah kiwari tingis aya di sisi pasar merhatikeun kayaan. Terus nanyakeun jalma nu ngaran si Toeng. Nya dibejakeun ku tukang beca teh. Nya jang, aya nu ngaran Toeng mah di pasar malah mah kiwari teu dipercaya ku urang pasar menjadi keamanan. Jigue bapak teangan mah hese. Nya nuhun Mang, keun ku uing bakal diteangan. Gitu cenah cik eta si Kojin teh langsung ngaleos ninggalkeun si Mamang beca. Manehna terek asup ka jero pasar. Barang si Kojin aya di jero pasar, manehna teh nempo kayaan pasar teh rame. Loba jalma anu balawiri jeung deui aya nu ngariung. Atuh eta si Kojin teh katarik perhatianna ya naon cenah jalma teh keur ngariung. Barang di deketan jelas katempo di tengah riungan teh aya saurang lalaki anu katingali leungeunna teh di talian. Bari kadenge salah saurang anu keur ngariung teh cacarita. Keun ieu copet teh urusan uing, ku uing bakal dipasarakeun ka polisi. Oh ya jang. Lah geung kebugan heula we lah tuman. Teteh lah geuning masih kene aya tah anak buah nasi komara teh. Ulah arek nyieun kajahatan. Sok ngomong ngagebugan ieu copet. Keun sieuna kudu berwajib. Lamun urang nyiksa tang teu bakal urusan jeung hukum. Nya jang Toeng tapi terus terang ieu mamang penasaran yang ngagebugan heula lah. Sia. Ayo urang gebugan euy. Nyalah orang gebugan lah tuh mana jelema kieu malah. Geus. Ulah main hakim sorangan. Keun ieu ku uing bakal dibawa ke kantor polisi. Cek si Toeng harita teh bari mawa eta copet. Laju di ngajauhan ninggalkeun eta nu keur ngariung. Atuh pikeun si Kojin jadi nyaho eta cenah jalmana nu ngaran si Toeng teh. Teh lah boga kemampuan bikeun nyangkala ke copet. Ngan bae si Kojin teh jadi penasaran. Moal satapa-tapa bisa nyangkalak copet lamun teu boga ilmu copet. Atuh eta si Kojin teh nyeh seuri bari cacarita sajaroning hatena. Hebat oge si Toeng teh bisa nyangkalak copet. Nganu ngaharti manehna teh boga ilmu nyopet meureunnan. Kangaranan 2 gegedung copet bisa ditewak. Ayeuna manehna ke kasaksian ku aing geus bisa nyangkalak copet. Keun sia, nepi ka mana kahebatanna teh. Nah mampu moal nganyawankeun ka aing. Sia dagoan sia Toeng. Si Kojin teh kawas anu boga raranjang. Ting naon cenah raranjang si Kojin teh. Mitra kaum dangu atuh ganjangna carita. Eta si Kojin teh langsung adu hareupan jeung si Toeng. Kangaranan kayaan di pasar teh rame. Tapi keun sia rek dohongan bae cenah moal kadipayahan. Hayang nyahon nepikeun ka mana kahebatan ilmu copetna. Atuh si eta si Kojin teh ngaranep we asup ka jero pasar. Si Kojin ngadon leumbangan we. Unggal jongkok kaliwatan, unggal tukang dagang disampeurkeun. Ngan bae harita teh aya nu mata kahaneh. Kaayaan teh jadi kujrut. Loba jalma anu kalengitan loket, kalengitan duit teu puguh. Puguh we atuh kaayaan pasar teh jadi rame ku jalma anu loba anu cacarita. Aya copet, cenah aya copet atawa teuing aya tuyul. Da duit teh para lugu hadadak kalengitan. Alah ka mana ieu teh duit teh nya? Da jelas diasupkeun kana laci ku ibi teh. Kade bisi boho. Bisi diteuneun lain dina laci meureun. Dina laci. Kawan jelas bi teh tas aya nu balanja. Duit teh diasupkeun, tapi barang diteang duit teh eueuh. Malahan eueuh jeung anu duit anu ti heula tah kitu. Tuh nya bisa leungit aya jelas diasupkeun kana laci mah.
Moal kitu ku tuyul. Anya tapi piraku ku tuyul mah. Da ieu mah kabeh leungit, leungit ieu leungit. Itu cenah cek tukang sayuran. Tekung sila hari tete aya nu gorowokan. Nu tayalian ti tukang jengkol. Sabab sarua duit nage leungit. Tempas ke tukang odong-odong sarua maneh nage cenah kalengitan loketna. Si Toeng nuker aya di warung sangu maneh nage curinga kadenge kitu mah. Oh kadenge cacarita ditujukeun ka si ma warung. Ah, aya naon mak? Itu jelema gogorowokan rame-rame kitu. Kateuing Ujang. Aya naonnya? Tuh aya nu datang ka dieu tuh. Bener weh. Ka warung teh nu datang nu tayalian ti urang pasar. Rek ngabejakeun kayaan di pasar. Tetela nu datang teh nyaeta si Ice nu tadi laporan. Lamun cenah duitna dilacina teh geus leungit teh pupugu. Tah kitu Ujang. Tulungan ieu duit ibi eueuh teuing ka mana? Jelas diasupkeun kana laci, tapi ngadadak leungit. Leungit kumaha kitu? Nya leungit teh teu pupugu kitu tah. Jeung deui lain ibi wungkul gitu. Anu sajana ge leungit loket, leungit duit. Aya jurig jelebiri satan mindah rupa ieu mah. Piraku aya copet deui mah atawa aya tuyul Ujang? Nya, piraku aya copet deui mah. Kapan ke karaoke katewak? Tapi kan kuing bakal ditalundik. Nya Ujang kudu beunang we eta jurig teh. Nya copet teh pasti aya copet deui Ujang. Alah. Manila bari wakaning duit teh geus sakitu-kituna ieu. Aya bahan ibi teh leungiteun modal. Nya kan oke kuing bakal diteangan eta jalma jahatna mudah-mudahan katewak. Duit ibi bisa balik deui. Atuh si Toeng teh geus kitu mah gura-giroy meuneun teh. Perhatikeun gayaan pasar. Kudu neangan nu jahatna. Asa si Toeng keur leumpangan marik sakayaan pasar teh lah bener loba jalma nu laporan lamun geus kalengitan loket, kalengitan duit. Atuh si Toeng teh manehna culang cileung panonna teh kawas herang ruyuk merhatikeun jalma di eta pasar. Sabab nu leungit duit teh lain saurang dua urang. Ieu mah lobaan. Atuh si Toeng teh mariksa unggal blok panon si Toeng anu kawas heula ngaruyuk teh culang cileung merhatikeun. Tapi aneh eueuh tanda-tanda anu nyurigakeun. Aya lain jalma anu keur balawiri mah barang beuli mitra. Sedengkeun teu jauh ti si Toeng. Tatempo harita teh si Kojim teh nyeungsirikeun we ka si Toeng anu keur merhatikeun gayaan. Rasakeun sia Toeng. Maneh bakal leneng bakal lieur neneangan jalma jahatna. Moal kapanggih deuleu. Sabab ilmu aing mah leuwih hebat. Ilmu koko di siluman can aya pitandingeunana. Keun sia. Sina gujru di pasar loba nu laleungitan. Jeung di aing teh loba duit ye. Alah, nya loba duit. Bener hanteu mubah diajar ilmu koko di siluman. Kakang Dadu teh. Teteh lah geuningan bisa ngahasilkeun. Lamun kieu carana mah geunah geus we jadi copet. Bener ulah nurutan Kang Dadu. Kang Dadu mah ukur dititah ku jalma we maehan jeung maehan. Wing mah ata resep keneh nyopet loba duit. Kitu cenah cek eta si Kojin teh bari suraseri merhatikeun ka si Toeng. Si Toeng manehna teh bingung kudu ka mana nyapi lambaheun neangan eta jalma jahatna. Jelas eueuh nu nyurigakeun panonna teh teu manggihan jalma anu bisa dicuriga. Basa si Kojin basa ngerok jeung si Toeng. Si Toeng oge teu neuneun rasa curiga ka eta budak. Disangkana teh nu keur ulin we di eta pasar. Kulantaran si Toeng teh geus ngarasa capek manehna teh reureuh heula gek diuk dina bangku. Cilaka. Teka panggih jalma jahatna. Moal kitu ku jurig mah aya tuyul, tapi piraku tuyul nyokot loket. Kapan tuyul masuk nyokot duit salamar 2 lamar. Tapi ieu mah leungit loket. Nya ku copet jiga mah. Tapi aneh beuh jalma nu nyurigakeun. Nah saha tu jalma jahatna. Moal kitu batur nu tadi dicangkalak. Cek si Toeng ulang mikiran. Keur kitu torojo loba jalma nu nyalampeurkeun wae nanyakeun kumaha cenah Jang. Nah kapanggih jalma jahatna. Jelas di pasar teh kiwari loba nu kaleungitan duit. Kumaha Jang, yeuh kayaan pasar teh jadi kieu geuning.
aya di kalengitan malahan lain saurang dua urang. Alah, cilaka Jang. Enya Mang. Uing ge pugu ieu teh keur mikiran hasa jalma jahatna. Akareun uing bingung, sabab uing teu bisa merhatikeun atau nyuriga ka jalma jahatna. Biasana mah lamun aya jalma jahat anu ngalakukeun aksina, ku uing sok katingali, sok katempo, tapi ieu mah eueuh anu nyurigakeun. Alah, kumaha atuh nya? Moal kitu baturna anu tadi Jang nu jangkalak. Maneh datang deui ka ieu pasar. Manehna ngalakukeun tindakan ka teuing can kajeung ku uing. Tapi uing ge ngarasa kaget. Sabab lain ukur loket tapi laci oge sarua bisa dicokot ku eta jalma jahat teh. Nya Jang. Aneh pugu ge sabab deui korbanna teh lain saurang dua urang ieu mah. Meh di unggal blok aya jalma nu kalengitan. Duanana ukur ngahulang we ngaraga menang. Bingung anu teu manghitung-tung. Si Toeng oge nyobaan manehna teh maluruh eta jalma jahat. Diteteangan we ku si Toeng teh sugan-sugan aya jalma nu nyurigakeun. Oge kapanggih keur migawe pagaweanana. Tapi weleh teu kapanggih ku si Toeng. Si Toeng kakaraeun teuing yang hareupan kaayaan anu sarupa kitu. Si Toeng anu capek neneangan manehna teh ukur nangtung we merhatikeun kaayaan pasar anu kiwari mah geus sepi. Da pugu geus maju ka sorenakeun. Atuh akhirna mah si Toeng ninggalkeun pasar. Basa tepi ka warungna mangkar tah. Laju si Toeng teh nyaritakeun kejadian di pasar bikin mangkar tah manehna ge ngarasa kaget. Nah cenah eta jalma jahatna teh bisa kanyahoan, teu bisa katoyan. Kitu ku tante Jang. Aneh atuh. Lamun kitu manasa jalma jahatna teh. Tang tuwe lain jalma sambarangan. Kangaranan loba anu kalengitan tapi teu kanyahoan jalmana. Jigana mah lain jalma. Bohak itu ku tuyul Jang. Sapir aku ku tuyul Mamang. Sabab cenah ari tuyul mah kapan leungitna ge salembar dua lembar. Ieu mah duit teh ayeun salembar dua lembar. Jeung malahan mah jeung loket-loketna Mang. Enya benar-benar aneh atunya. Terus serang Mang ge jadi penasaran. Ari kitu mah. Tapi nah kumaha mimitina ieu teh? Duka teuing. Sabentarna mah uing ge geus hasi nyangkalak copet anak buahna si Komara. Anu masih keneh wani ngalakukeun pagaweana di pasar Cikande. Nya uing teh nepikeun ka dieu tewak dipasarkeun ka luar wajib. Moal kitu baturna si Komara. Sapiraku Jang. Sapiraku najan baturna si Komara manehna ngalakukeun pagaweana di pasar Cikande. Pasti ari nu leungitna lobaan mah lain jalma saurang ye. Pasti loba. Jeung deui pasti kanyahoan ku Ujang atuh. Lamun eta jalma teh anak buahna si Komara anu wani-wani ngalakukeun tindakanana atawa saja balitungan tah kitu Jang. Nya Mang, bingung uing oge puguh lah. Kudu kumaha neangan eta jalma jahatna. Jeung deui karunya we loba korban anu geus kalengitan Mang. Bet aya jabe geus aman-aman oge nya. Bet aya gangguan ka pasar Cikande teh. Nya Mang. Tapi uing boga tanggung jawab pikeun ngamankeun kaayaan. Keun lah, ku uing bakal terus ditaluntik. Eta jalma jahat teh kudu kacangkalak. Nya Jang. Mudah-mudahan we atuh engke mah bisa manggihan titik terang. Bisa manggihan eta jalma jahatna. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun poe isukan. Sakumaha biasa si Toeng teh geus indit ka pasar pikeun ngajaga kaayaan atau ngajaga keamanan pasar. Ayan pasar geus rame. Loba jalma anu balawiri. Di antara jalma anu balawiri saanyana mah geus aya si Kojindi we. Sawe si Kojindi dina poe eta bakal ngajalankeun dia aksina. Hayang nyaho cenah nebikeun ka mana kahebatan si Toeng dina masalah ilmu paracopetan. Nah mampu moal nganyahoankeun kana pagaweanana. Sidengkeun si Toeng manehna teh can nganyahoankeun. Lamun kejadian di pasar Cikande teh nu ngalantarankeun teh nyaeta si Kojin, nyaeta muridna Dadu Siluman anu dititah pikeun maehan si Toeng
ngan bae memeh ngalakukeun tindakan namayahan si Toeng. Eta si Kojin teh katarik perhatianana malahan magenaheun cenah jadi copet teh di eta pasar. Kira-kira wanci pecat sawed. Di pasar Cikande teh geus ku juru dewe sabab loba anu kalengitan duit. Puguh we si Toeng teh kaget. Atuh gentak manehna teh merhatikeun kaayaan. Tapi jelas eueuh anu nyurigakeun. Cilaka. Teteh lah. Geus aya di nu kalengitan. Aduh, bingung kayak kieu mah. Kumaha newak eta jalma jahatna. Terus terang ku uing teu kanyahoan. Eueuh jalma anu bisa dicuriga. Kumaha yeuh geus kieu yeuh. Cek si Toeng manehna teh bari merhatikeun we unggal jongkok, unggal anu ngaliwat, unggal anu keur meuli. Basa ningali ka budak lalaki anu leumpang, bari katampo bari nyolenangkeun kantong anu gede. Toeng merhatikeun, tapi geuwat panonna teh maneh merhatikeun ka lalaki jangkung gede anu keur leumpang ngagedik. Satukangeun eta budak, da si Toeng ngareret ka jongko martabak. Teu lilah si awewe anu diaya di hareupeun eta budak teh ngajerit sabab cenah loketna teh leungit. Atuh si Toeng teh maneh curinghak. Ngan bae hatena geus teu maboa cenah eta lalaki nu jangkung gede anu geus nyopetna teh. Atuh si Toeng gentak ngagajeleng beratak lumbat gep leungeun si lalaki nu jangkung gede teh dicekelan. Tong kabur sia. Moal maneh nu salarieu geus nyopet di pasar. Ngajan teu kanyahoan sia. Tapi maneh nyurigakeun. Saha maneh cicing ditukangeun si awewe itu. Jang, ulah sambarangan. Mang matur rumah sana, ari ujang. Empo si Toeng keur ngaguning leungeun si lalaki nu jangkung gede. Eta si Kojin mah gancang ngaleos ninggalkeun ngajauhan. Bari nyeh seuri. Atuh eta si awewe anu jadi korban deh. Manehna ge merhatikeun ka si lalaki jangkung gede anu keur diguguning bari ditanya ku si Toeng. Rob jalma ngaronob. Asok sia gadang aku. Ulah rek ngangles. Jang, ulah sangeunana mang matur rumah sa nyopet. Ya nyai. Nah, jelas ningali mang nyopet kapan hanteu. Ana duka teuing abi mah. Nu penting mah loket tos leungit. Nya tapi mang matur rumah sa nyopet. Pek we garadahan teu percaya mah Jang. Nya Jang, ulah ka sambarangan. Sabab eta mah langganan mang. Nu biasa balanja. Piraku atuh nyopet. Salah saurang urang pasar nyaho ka eta lalaki teh taya lianti langananan. Malah mah disebutkeun piraku cenah nyopet da pugu eta teh tukang dagang deui anu sok biasa balanja. Atuh si Toeng teh manehna teh ngagagaradahan teteh leueuh bukti. Si Toeng jadi kaeraan gancang minta hampura ka si Mamang. Hampura mang. Uing geus nuduh. Atuh da uing teh bingung pugu ge. Loba pisan jalma anu kalengitan di pasar. Bari jeung can kapanggih jalma jahatna. Nya Jang kumang dihampura. Ngan kadawe ka hareupna ulah sambarangan nuduh lamun can aya saksi can aya bukti. Kapan matak cilaka untung we emang teu digarebukan kurang pasar. Nya sekali deui uing minta hampura. Uing geus gagabah mang. Si Toeng geus kitu mah nyampeurkeun ka si awewe bog sacarita. Puntun ceuk, nah laras teh kalengitan loket. Pilih hilap. Nyapiraku atuh abi teu ngabohong. Ece mah teu ngabohong. Aduh, tapi hampura we jalma jahatna teh kapanggih, jadi ece wayahna kudu sabar. Wang kading eta duit teh jang balanja. Kumaha atuh ari geus kieu? Nya kumaha deui? Hampura uing teu bisa newak eta jalma jahatna, kapan teh oge jelas. Eta si lalaki teh lain nu jahatna. Uing kalah ka era sabab eueuh saksi, eueuh bukti. Mitra kaum dangu si Toeng kakarenting. Ngalaman kajadian anu kitu manehna bingung. Sakabeh ilmu nu geus diajarkeun ku Mang Karta jika taya gunana. Aneh. Nah saha atuh jalma jahatna teh? Terus terang kakareun teuing. Kabeh ilmu nu geus kungsi diajarkeun ku Mang Karta teh taya gunana. Moal kitu aya jalma anu boga ilmu copet. Ilmuna teh leuwih punjul. Lamun kitu teh bener-bener hebat. Nya hebat pisan. Gitu cenah cek si Toeng teh. Bari manehna teh terus merhatikeun di kaayaan pasar. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Cageula urang tuna jejar carita si Toeng raja copet deui ka dieu.
urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang nganunkeun dina sadaya perhatosanana nya. Mang saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.